wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu likulli amrin miftah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang anu halaladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun, para ustad, para kesepuhan, wabil khusus kesepuhan kampung satempat. Kampung naon namina ya? Kampung Limus Buek anu ku jisim kuring dipika hormat tur dimulyakeun. Manawi aya para pejabat pemerintah satempat ku kaula sami dipika hormat. Teristimewa sohibul bait sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan hajatna ku Allah diberkahkeun. Kedua mempelai saderek Ujang Maman sareng Neng Risma, mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Terutama pisan ieu panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Ulah diengkang ke deui meninggara bararoga anak pang dewasa beura boga anak mah. Aya paribahasa kolot kacai jadi salewi kadarat jadi salogak. Kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat. Kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat. Eta mah paribasa kolot ngomong kitu mah. Harti nu sabenerna mah kieu ieu eta. Kacai jadi salawi kadarat jadi salogak. Lamun neng tengah peuting ngarasa nyeri singka de ulah ngagoak gitu maksudna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
tukang sound efekna letikeun deui. Sakabeh manusia anu hirup di alam dunia urang kabehan tangtuna hayang salamet dunia ya urang limusbuk hayang salamet dunia akhirat. Ai jacala lager ngomong nama hayang ka surga tah hayang ka neraka. I jate araredan jawab nama nutilok salat ngomong nama hayang kasur, nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Bu, ibu, bu, nutilok salat ngomong nama hayang, nutilok eta sakitu. Nutilok ngaji ngomong nama hayang, nutilok tate. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Ai jacalageurnya. Pamuda keur gapleh ngomong nama hayang kasur. Heh keur gapleh kota hayang ka surga. Di mana kamu usna tangkorak saya haram jadah doang. Eta jacek ulama eta pamuda keur gapleh ja doang tepati cager jacek ulama. Kunaon kitu dalekeun bae. Eta nu gapleh kartu nama sagede korek tapi mantingkeunana alabatan gebot. Ada kot kiki sengklah modar dia jadi hirup keneh di modar mantake nu tukang gapleh masuk palendek umur mantake siapa pemuda ulah sok gapleh siapa bisi tereh malah lodar ayo eta sering doakeun teu bener modar dia jadi seorang deui modar dia jadi mantake ulah sok loba gapleh bisi tereh malah lodar sugan aya urang limusbluk keur gapleh barokah dia jauh. Bener gitu. Kadang-kadang minantuna di pos ronda tiluan terojol mituhana cek minantuna bah neuk ka mana bah gua bah neuk ka warung neuk meuli rokok cek minantuna bah cenah ieu gapleh kurang saurang karage ieu baturannya bah oke abah meuli rokok heula eta minantu gebleg deui datang mituhana cek minantuna bah kocok la ilaha illallah mituh tang kocok gapleh eta mituhana daek bae ditololna kocok mituna kocok seret dibagikeun seret dibuka eta minantuna geus ngagitek-gitek ku suku bae cek minantuna aya di kula kabeh geus bengep banget mituhana pan keheul meureun ta mituha cek mituhana modar dia minantu cek minantuna lamun kula modar anak abah jadi rangda ka Bandung jeung ka Medan nu burung jeung nu minantu gebleg mituha tolol kabeh ge jelema hayang ka surga atuh jawabanna mah ngan hadirin wal hadirat lamun urang hayang ka surga patokanana agama naon atuh aing ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul ngaran agama teh undang-undang Allah pelaturan Allah anu ngajak ka seluruh manusia anu berakal dicandak agama ku Kangjeng Rasul supaya umat salamat di dunia jeung di eta ngaran agama geus sakali deui mun hayang salamet mah patokanana agama lamun dagang kudu dagang Islam lamun tani kudu tani Islam bergaul make akhlak umat tok ayeuna urang mun tani kudu tani Islam kumaha tanina sing endah tanina ulah sok ngegeser-geser gelengan batur aya di dieu nu kitu nu mana imahna coba ieu mah mentang-mentang boga pacul cap ayam jago blok gelengan batur di seseran kuat sampai segede halis kuat lemek mata kuat dibelut ada reueuh para rundung
cek belut teu hayang aing cicing nage buntut aing ketutupan